Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui alhamdulillah dinten ieu dinten Rebo kaping 1 Juli 2026. Masih dina surat Al-Furqan ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au yulqa ilaihi yulqa atawa ngalungkeun atawa nurunkeun ilaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad saur umat kafir waktu harita ngahina nerca bari ngejek ka Kangjeng Rasul nyebatna kieu au yulqa naha Allah cenah teu ngalungkeun atawa teu nurunkeun ilaihi ka Muhammad kanjun kana kotak atawa kana pembendaraan gudang-gudang harta emas berlian seng sajabana nah teu diturunkeun ka Muhammad teu kudu ka pasar make dagang roma atuh pan Allah na Muhammad mah maha kawasa nah teu nurunkeun cenah harta ka Muhammad kitu umat kafir waktu harita ngaledek atawa ngahina ka Kangjeng Rasul. Au takunu atawa bukti lahu ka Muhammad nurunkeun cenah Allah na Muhammad janatun kana kebon yakulu supaya ngadahar Muhammad minha tina eta kebon teu kudu ripuh ka pasar teu kudu usaha kitu umat kafir waktu harita ka Kangjeng Rasul ngahina teu percayana ka karasulan Rasul kenabianana Kangjeng Nabi Muhammad. Waqala jeung nyarita deui itu adzalimuna jalma-jalma dolim tattabi'una lamun anjeun tetep nuturkeun ka Muhammad cenah kitu illa rajulan eta teh teu aya kajaba illa kecuali rajulan hiji lalaki mashuron anu kena sihir cenah kitu ka Kangjeng Rasul teh ngahina kena sihir ngahina teu percaya pokona mah ka karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Muhammad waktu sarita jama-jama kafir. Saterasna undur kaifa perhatikeun ku anjeun kaifa kumaha dorobu nyieun laka ka anjeun amsala sebuah perumpamaan penghinaan seperti kitu pajar Muhammad kena sihir pajar Allah Muhammad teu nurunkeun harta benda jeung sajabana eta hinaan jalma-jalma kafir ka Kangjeng Nabi Muhammad. Fadallu mangka sesat itu jalma-jalma zalim fala yastati'una jeung teu bisa yastati'una kuasa atawa sanggup atawa kaduga sabila kembali kana jalan anu lurus anu lempeng anu bener hese geus kitu mah hayang dikembalikeun kana hidayah teh. Saterasna Tabarakalladzi maha suci maha barokah Allah maha melimpah Allah alladzi anu insya'a mun Allah ngersakeun ja'alalaka ngajadikeun ka anjeun Muhammad khairon kana leuwih alus min zalika tibatan nu dicaritakeun ku umat kafir tadi harta benda jeung kebon Allah tiasa jannatin ngajadikeun kebon-kebon tajri min tahtiha anu ngocor ti hanapeunana eta kebon anharu pirang-pirang sungai-sungai tapi tiasa Allah mah mengersakeun mangan Allah mah manusia nu aya di dunia supaya ikhtiar eta nu dinilaina ikhtiarna wa yaj'al jeung ngajadikeun Allah laka pikeun Muhammad pikeun anjeun Muhammad kusuron kana istana anu megah tiasa Allah ngajadikeun ngan Allah teu ngersakeun kitu kedah ikhtiar urang mah di alam dunia bal kadzabu tatapina itu jama-jama salianti teu percanten ka Kangjeng Nabi Muhammad kadzabu bisaati paehna ge teu percaya ngabohongkeun bisaati kana poe kiamah wa atadna kami nyadiakeun saur Allah lima kadzaba bisaati ka saha jalma anu teu percaya kana poe kiamah sairon ku golakna neraka sair. Jadi jelema nu teu percaya kana siksa kubur, nikmat kubur, surga jeung neraka poe kiamah eta disadiakeun ku Allah ku neraka sair.
Jadi neraka sair teh neraka anu agung kacida, neraka anu teu kabayangkeun siksaanana ku urang sabab urang masih kena aya di dunya kedah percanten kana kaayaan eta. Saterasna kapadeh dieu. Ida ra'aithum di mana-mana maranehana ningali kana neraka sair mimaka nimbait tina hiji tempat baidin anu kacida jauhna. Sami'u maka bakal kadenge ku itu jalma-jalma anu cicing di jauhna neraka sair laha kana eta neraka sair tagayyudon kana suara anu gemuruh marah eta neraka sair. Wajafiron jeung suara anu menyala-nyala sing pletek ngagegedur kadenge ti kajauhan ngagruhna eta neraka sair. Jadi neraka sair teh neraka anu panggedena anu suarana ge ti kajauhan tos ka kuping. Tah ade urang mah kudu sieun tina siksaan eta kudu taat jeung patuh kana parentah Allah jeung Rasulna. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dinten ieu insyaallah patepang deui dinten enjing dina waktos gelombang anu sami. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.